Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Ismail Abian Nur Taufik ti kelas MIPA 3 bade nyarita dongeng santri bodo. Aya santri pohara beuleutna, nepi ka mindeng jadi pamoyokan santri-santri lianna. Mang taun-taun pasantren can ngalaman hatam Al-Qur'an sakali-kali acan. Boro-boro hatam Al-Qur'an, timpe salat oge ukur bae bisa maca Fatihah jeung surat parondok. Puguh deui nalar kitab atawa nyarita ku basa Arab tinggalan pisan. Tapi ari ngaliwat mah pangpinterna, kabijakan kaanggo ku ajengan sagala. Loba babaturanna nu geus baruga pasantren sorangan. Atuh santri-santri anyar juljol ngaganti nu geus taramat, sedeng manehna teu menyat-menyat. Tungtungna ngarasa era sorangan, era ku sasama santri, isin ku ajengan. Tina geus teu kuat nahan ka era, hiji poe manehna nepungan ajengan di bumina. Maksudna rek terus terang, niat balik ka lemburna. Barang tepung pok nyarita, ajengan abdi seja amitan, bade mulang ka lembur, cenah. Mulang teh mulang kumaha, apan lain waktu pere tembal ajengan. Mulang teras moal wangsul deui ka pasantren. Dabongan geuning mang taun-taun masantren teu aya pisan kamajengan. Ajengan henteu buru-buru ngidinan, malah terus ngawurukan. Sangkan ulah babari pegat hareupan, unggal jelema kamampu teh sarua saurna. Aya nu gancang bisa nangkep pangajaran, teu kurang-kurang anu butuh waktu rada lila, kakara manehna ngerti. Ulah meneh ulah mulang, mending balik deui ka pondok, hek diajar leuwih rajin, saurna deui. Tapi manehna keukeuh menta diidinan mulang. Basana tibatan micenan waktu di pasantren, mending sagawe-gawe di lembur diajar neangan pangupa jiwa. Kusabab niatna geus pageuh, akhirna ajengan teu tiasa naon-naon. Rek iraha maneh mulang, apan ayeuna mah geus burit, bade enjing saantosna salat subuh cenah. Teu poho menta diduakeun isukna. Rebeun-rebeun pisan manehna ninggalkeun pasantren. Di pasantren kalemburna teh lilana kira-kira sapoe. Sajaba ti eta kudu ngaliwatan luweung, ngurilingan pasir, sarta turun ngaraas walungan. Tengah poe kakara menang satengahna, hartina sapo deui kakara nepi ka lemburna. Lantaran ngarasa cape, ki santri heureun heula niat reueuh, gek diuk handapeun tangkal kai. Kaayaan di sakurilingeunana kacida tiiseunana. Nu kadenge teh ukur sora angin, nebak tatangkalan, paseulang jeung celuk-calakna cikaracak. Tapi kusabab cape, geuheur manehna sare tibra pisan. Hudang-hudang beteungna ngarasa lapar. Ret kaluhur panon poe mimiti dek-dek ngulon, kop kana beukeul bawana. Rengse dahar tuluy bebersih, nginum sakalian wudu tina solokan leutik. Teu jauh ti tempat manehna reueuh, beres wudu salat lohor, luhureun batu lempar. Tah waktu manehna salat, sora cai nyaklak kadenge beuki jelas. Celak 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 cenah, siga meunang ngatur, meh bae salatna batal. Tuntas salat, panasaran hayang nyaho asalna sora. Sabada diteangan, reuh katenjo cai tina sela-sela batu, ngarayap mapay sakaran. Memeh rak-rak ninggang batu lempar. Ieu geuning asal datangna sora teh geurentesna. Ngan endas mani siga beunang ngatur, sora rak-rakna ngalagu, sarta angger wirahmana. Persis sora tik-tikna jarum jam. Kalakuan cai ku manehna terus diperhatikeun. Ti mimiti barijil tina sela-sela batu tuluy mapay ak-akaran nepi ka tingka reclak rag-rag kana batu tea. Ana diteges-teges geuning batu anu kacelakan cai teh nepi ka legokna. Hek kumanehna dipikiran, batu sakitu tuasna bisa legok ukur karag-ragan cikaracak. Pasti lain waktu sakedeung-kedeung bisa jadi mang puluh-puluh taun. Heueuh ari leukeun jeung sabar mah cai nu ukur sakeclak bisa ngalegokan batu nu sakitu tuasna. Naha ari aing tungtungna inget kana kalakuan sorangan. Pedah diajar ngaji teu bisa-bisa, gancang ngarasa eleh.
nepi ka milih balik ka lembur, tibatan diajar leuwih soson-soson. Harita keneh manehna ngagidik saja balik deui ka pasantren. Jero hatena janji rek leuwih rajin diajar, cenah eta boga utek kacida beuleutna. Rek nurutan laku cai. Teu bisa satahun 2 tahun. 2 tahun teu bisa keneh, matak naon 3 tahun. Sugan ari eukeun jeung sabar mah laun-laun kataekan. Kajurung ku sumangat rek diajar leuwih getol. Lumpangna satengah lumpat. Atuh meme magrib teh geus datang deui ka pasantren rasa isin. Deumeuh geus amitan balik deui, buru-buru disingkirkeun. Geuning ilang. Ajengan kaget nenjo santrina balik deui. Leureuss abdi ajengan cenah. Memeh ajengan aros papanjangan. Leuwih ti heula manehna ngadadarkeun lalakonan. Nya eta manggihan cikaracak rak-rak nyaklak ninggang batu nepi ka eta batu jadi legok. Piraku abdi manusa kudu eleh ku cai cenah ka ajengan. Kusabab diajarna enya-enya sakitu taun ti harita. Pasantren teu burung tamat. Kabejakan eta santri beuleut teh nepi ka boga pasantren gede sarta sohor ajengan luhur elmuna. Sakian ti abdi, mohon maaf bila aya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.